Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai barudak kelas 1, kumaha daramang? Anak deui sareng Bulina di pengajaran bahasa Sunda. Mugi-mugi sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin ya robbal alamin. Halo anak-anakku kelas 1, bertemu lagi dengan Bulina di pembelajaran bahasa Sunda. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah barudak, di pengajaran ayeuna Bulina bade ngajarkeun maca nu kaduana ngabedakeun sora basa e sareng teras nu katiluna ngalengkepan kalimah dumasar kana gambar. Ayo barudak urang kawitan diajar nanya. Kelas 1, semangat, sehat, ceria. Nah barudak ayeuna ibu bade macakeun ku hideup turutannya. Ibu heula nembe hideup. Eusi, eusi. Jempal, jempal. Saeur, saeur. Eusi, loket, eusi, loket. Jempal, kaen, jempal, kaen. Situ, saeur, situ, saeur. Ngaran, ngaran. Bangsa, bangsa. Lempang, lempang. Ngaranna saha, ngaranna saha. Desa, desa. Leles, leles. Lempang, gancang, lempang, gancang. Nah barudak kumaha tiasa? Ayeuna anu ieu nya tiasa dibuka bukuna kaca 38. Endeu, endeu. Eureun, eureun. Euceuy, euceuy. Euker, euker. Beber, beber. Peuyeum, peuyeum. Meureun, meureun. Weuteuh, weuteuh. Kumaha tiasa? Ayeuna turutan deui nya. Deukeut, deukeut. Cedeum, cedeum. Leuleus, leuleus. Geugeut, geugeut. Neureus, neureus. Heubeul, heubeul. Seuneu, seuneu. Keueum, keueum. Nah barudak eta anu kahijinya diajar maca. Sok kuhideup dibaca deui supados langkung lancar nya. Nah barudak ayeuna urang ngabedakeun sora basa e sareng nya. Kuhideup turutannya ibu maca heula nembe hideup. Nah barudak ayeuna urang diajar maca huruf e. E curek, di luhurna aya tanda curek nya. Kumaha macana? Upami maca e curek eta lambena kedah siga anu senyum. E. Tekengeng baeut nya. Turutan ibunya ekek, ekek. Seke seler, seke seler.
ayeuna turutan deui nya. Lele, lele, cabe, cabe, beas, beas, entok, entok, monyet, monyet, bonteng, bonteng. Kumaha tiasa? Sip. Nah barudak ayeuna urang diajar huruf E. Huruf E teu aya curek di luhurna nya. Kumaha contona? Turutan ibu deui nya. Depek, depek, kesed, kesed, sepet, sepet. Ayeuna anu nganggo gambar. Sapertos naon ya? Apel, apel, jeruk, jeruk, belut, belut, wortel, wortel, kentang, kentang, bandeng, bandeng. Kumaha barudak tiasa ngabentenkeun huruf E nganggo curek sareng E. Tos tiasa kan? Upami bandeng macana bandeng, teu kenging nganggo E curek. Upami nganggo E curek eta janten bandeng. Nah eta lepat nya. Nah barudak ayeuna urang diajar sora basa E. Kumaha cara macana? Nah turutan ibunya. Ender, ender, kekeh, kekeh, petekeh, petekeh, kekeh, petekeh. Kumaha tiasa? Nah, ayeuna anu salajengna nya. Simet, simet, sampe, sampe, hileud, hileud, berit, berit, keyeup, keyeup, peteuy, peteuy. Kumaha tiasa? Sip. Nah barudak hidup tos terang kumaha ngabedakeun sora basa E sareng E. Nah ayeuna cik ku hidup titenan gambar anu ieu tangtoskeun ieu sora basana naon nya? E atanapi E nya. Nah barudak ayeuna urang diajar ngalengkepan kalimah. Ngalengkepan kalimah dumasar kana gambarnya. Nah mangga ku hidup titenan gambar anu aya. Anu kahiji maung hirupna di naon hartosna? Harimau hidupnya di mana? Iya betul di hutan. Bahasa Sundana naonnya? Hutan teh. Nah, sok pamit terang tiasa ditaruskeun ka sepuh hidupnya. Anu kadua, jam tangan dianggo dina. Nah, iya betul. Bahasa Sundana naonnya? Nah, jam tangan dipakai di. Iya, betul. Anu katilu, ulah nginum cai atah bisi nyeri. Nah, naon hartosna?
Jangan minum air mentah, nanti takut sakit. Sakit apa ya? Iya betul, sakit perut. Tapi bahasa Sundana perut naon ya? Nah, teruskan sepuh hidupnya. Sip. Ayeuna nu salajengna. Areng warnana. Nah, areng itu arang ya. Arang warnanya apa ya? Iya betul, warnanya hitam. Tapi bahasa Sundana naon ya? Nah, sip. Anu salajengna dicocok titik-titik belang matak kata rajang DBD. Nah, digigit titik-titik belang akan mengakibatkan sakit DBD. Nah, naon ya? Iya betul, jawabannya nyamuk. Nah, tapi bahasa Sundanya nyamuk apa ya? Nah, sip. Anu salajengna dina lomari neni aya titik-titik. Nah, di dalam lemari neni ada apa ya? Iya betul, ada baju. Baju bahasa Sundana naon? Sip. Ayeuna nu salajengna nya. Unggal indit ka sakola, Deni sok. Nah, setiap pergi ke sekolah, Deni selalu. Nah, itu gambarnya Deni sedang apa ya? Nah, betul. Sedang berjalan kaki. Nah, apa bahasa Sundanya berjalan kaki? Sip. Ayeuna nu salajengna. Sapatu kotor kudu di. Nah, sepatu kotor harus di apa ya? Sip. Anu salajengna. Di sawah loba. Nah, itu naon ya? Di sawah banyak apa ya? Nah barudak sakitu anu tiasa didugikeun ku ibunya, mugi-mugi sadayana ngalartos. Upami aya patarosan tiasa ditaroskeun ka bulina atanapi ka sepuh hidup. Nah, anak-anakku demikian yang bisa Bulina sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya mengerti ya. Kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan kepada Bulina atau kepada orang tua kalian. Demikian dari Ibu. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Kelas 1, semangat, sehat, ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.